Kang, Kang. Aya naon? Aya naon? Naon jelema teh praruguh kitu. Biar urang ngaleung jeung emang hamil. Oh no. Kang, punten bade pumaros. Sakedap Menawi aya keresahan naon ka dieu teh? Menawi abi terang. abi teh ngahaja ka dieu aya pitaroskeun. Aya naon? Ngahaja abi dongkap ka dieu ka akang bae naroskeun menawi akang terang abi kedah ka mana? Ari Ujang di janu lieur. Ngareskeun ka akang. Ari Ujang ari ka mana? Nya Kang, matak abi dongkap ka dieu teh. Abi teh nuju bingung kedah ka mana? Manawi akang gaduh solusi. Ujang mah lieur. Ka mana kana? Teruskeun tadi itu teruskeun. Bukan itu teruskeun. Teruskeun tadi itu teruskeun. Bukan itu teruskeun. Gan gelo jelema teh babal. Nanyakeun ka belah ditu sugan apaleun jeung aya jelema. Ujas. Yang aya naon ka dieu? Sampai naroskeun abi ti pali ditu leres ngajawabna. Manawi ka akang tiasa ngajawab. Nya naroskeun naon kitu Jang manawi akang terang atuh? Kang, abi teh nuju bingung ieu teh kedah kumaha. Ai Ujang. Kumaha kudu kumaha ai Ujang? Nya abi kedah kumaha. Matak abi naroskeun ka akang teh. Abi teh nuju bingung, Kang, nuju bingung. Asugan Ujang gaduh masalah. Henteu teh gaduh. Sugan aya masalah keluarga gitu tah. Teu gaduh, henteu. Sugan masalah perusahaan ekonomi karena situasi ayeuna nuju kieu. Henteu teu gaduh masalah. Di bumi teu gaduh masalah, ekonomi teu gaduh masalah, di keluarga teu gaduh masalah. Ujang boga masalah jeung awewe sugan. Henteu teu aya masalah. Teu gaduh masalah. Nah Ujang bet bingung atuh teu kaharti. Tuh kieu Ujang mah balik we ka ditu. Tang teh Ujang di rumah wudu terus salat istikharah cobaan sugan tenang pikiran aya petunjuk itu jeung gara balik aya nama Kang ari kitu mah abi rek we heula. Mangga nya sok Jang sok didoakeun atuh si Ujang geus balik deui ka dieu aya naon di wae atuh kieu Kang, abi teh masih kena bingung. malah bener tuh urang laporkeun ka polisi gara ieu mah lieur. Kang. Tenang. Waras, kalah ngeramahan si babal teh nu hiji nanyakeun waras. Ayeuna kana ieu beuki teu waras. Teu waras.